Kaharti DP Studio Production and ulah nyebut Entertainment. bangsat ke bangsat bari urang teu kabangsatan. Ibarat ibu ulah nyebut jomblo ka kuring bari kuring teu pernah boga kabogoh ka anak ibu. Pan teh ngaranna teh ngaledek teh. Nya dibongkar mah eusining Quran teh lapad makna matan maknawi teh beurang. Padahal caritana urang teh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih, maka bakal muncul sifat hate leah, hampuraan, dareh somea. Aya deui nu unggul, batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang. Sehingga ku bismillah urang bakal mampu ngahargaan batur, lain urang ngasong-ngasong diri hayang dihargaan batur. Hese anyirah.